gitu. Jadi panjang dongeng dalam orang cerita nggak guru kobong guru hakekat saingan sing ada kuaribah di Jawa ya anu ngajakeun ka dia siapa yang mau berguru hakekat ulah bohong lain gitu guru hakekat kuari geus aya utusan-utusan ti Jawa lain kiai pasti di Jawa nage al hikmat kajen kumaha ge di Jawa Timur di Jawa Tengah kaunggal kiai datang siapa yang mau berguru hakekat lain kitu guru hakekat guru hakekat mah urang nangis bertoriko terus engke mungkin datang guru urang nu hirup atawa nu geus maot urang keur cicing tenang perasaan aduh hareup anjing guru terus dibejaan ku guru kieu tek udang eueuh sakali engke mungkin aya deui atawa aya langsung Kangjeng Nabi Khadir urang keur di jero kamar biasana keur lapar prihatin mantap ibadah ka Gusti Allah eta teh ge lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun 3 tahun jol bae kan. Assalamualaikum waalaikumsalam saya abdi hidir tetangga teh dek naon tuh nginjem duit sia cek aya gua teh Nabi hidir paling sia hidir akur ngaran doang sia mah nyeriu aing keur pusing sia nginjem duit si hidir sama tuh lain deui sama si hidir kos gitu jadi ese urusan kos gitu mah teu bisa langsung ngaguru hakikat kemudian tanda tangan ditungtun ku guruna lain gitu lain jasa besi aya ulah sanggilan guru toriko ge teu waniin guari mere lantaran muridna can mararanjing bae can manjing teh endek dipelakeun ieu kacang atawa jagong tapi taneuna can dipaculan-paculan acan. Kemudian ieu manaon ieu pertanyaan saya Muhammad Kampung Bulakan Tangerang Cikupa Bitung naon saya ini mau bertanya masalah zakat profesi atau zakat tulisan dokter ya budak tika baca iwal tikunya nabe nu baca sekanyawan resep saya seorang karyawan swasta punya pendapatan atau gaji tetap bulan 3 juta lebih beja-beja ya kaing merente apakah saya wajib zakat profesi setiap bulannya atau itu tanya sesudah saya dapat dibaca ya aduh nu jelas mah kata non itu kata profesor Syihab dis Kangjeng Nabi apabila setiap petani panen pada 6 bulan sekali wajib zakat. Terima kasih Pak Kiai. Mau ditanyakan meureun gaji wajib zakat henteu dengan profesi karyawan atau PNS teu wajib. Sekali dia teu wajib. Adapun hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun petani itu beda tani mah tani atau karyawan mah karyawan kudu dibagi atuh nu wajib dizakatan teh sabaraha macem hiji dagang naon bae kecuali dagang bir atawa dagang anjing ulah teman dagang mah dagang tanah ya wajib dizakatan dagang tanah spekulasi dagang ngaran wajib zakat
kemudian itu zakat emas, kemudian zakat perak, kemudian naam zakat ingon-ingon ge terbatas sapi non onta sapi munding domba. Kotok mah teu kudu. Kotok mah teu kudu dizakatan. Kecuali dagang kotok atuh lain deui. Kotok teh cek urang Bandung, cek urang mah hayam. Aduh, jadi beda dari manuk atuh teu kudu dizakatan boga manuk sababaraha ge. Kecuali dagang manuk sampai nisab lain deui. Kemudian profesi mah teu naon teu kudu tah mah geus ulah tuturkeun teu kudu naon ternak dagang tah mah dagang ternak mah dagang kotok cek urang Bandung. Nah, jadi lamun nisab per tahun atuh modalna sabaraha itu mun urang boga ternak modal sabaraha berikut kandangna setahun aya henteu sanisobeun lamun teu aya geus teu kudu lamun aya wajib zakat. Itu profesi teu kudu dizakatan nya sakali deui teu kudu dizakatan. Budak sedekah bae tah ieu naon ieu deui percanaan teh saha. Ieu surat kanggo Bapak Kiai di tempat kos bobogohan we panjang. Naon sih? Ampura abdi Kiai bilih kurang sopan Bapak Kiai abdi arek nanya kieu pertanyaan anak. Hiji apan ngaji ka Cilongok bae tapi ari lebaranna henteu sarua eta ka asup jalma anu naon munapek apa henteu kos kitu bae ditanyakeun sia mah. Kadua biasa-biasana murid jeung guru sarua haluanana kan ieu mah henteu madep hatena ka guru ngan zahirna wungkul mun apek apa henteu. Waduh ieu mah pasti kiaina henteu di lemburna ye mung sakitu pertarosan tapi urusan lebaran mah henteu jadi munafik. Dek nuturkeun hayu bagus dan nuturkeun ge bagus. Nu penting mah boga kayakinan. Lamun cek syariat. Lamun ngaguruna kakarak datang ka syariat, atuh teu lebaran geun teu nanaon ieu. Kos kitu bawa masalah. Ulah dijadikeun masalah. Jeung haju ulah keras-keras. Hawa nafsu sama kos kitu. Awas ya lamun beran salah samali aku murid gua aing sia barang pindah manyana. Awas ya nu lebaran terbo ku aing geus pokok disapa. Hebraknya disapa ku murid. Pasapa-sapa ulah. Urang mah nyampaikeun bae kiai mah. Ulah haju hayang dituturkeun nyampaikeunana dititah hayang dituturkeunana hawa nafsu. Mantak tedek laluhur ge kitu bae. Sakadar nyampaikeun komo falak mah teu meunang ngajak, sakadar nyampaikeun menurut ahli falak jatuhna tanggal 1 Selasa dengan darjah menurut hitungan 2,9 hampir 3 darjah. Ngabejakeun doang geus kula mah dek lebaran poe Salasa dek milu mangga henteu ge kajen ngajak teu meunang. Etalah syariat bakos kitu. Namun ayeuna nu ru'yat dipersilakan untuk ngajak melalui pemerintah. Mangga aturanana kos kitu eta menurut syariat. Lamun urang guguruna naik seetik make thariqah
wajib nuturkeun guru wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan murid teh lain murid bahasa urang murid wong kang ngarepakeun wusul ing Allah teu meunang sulaya jeung guru lamun sulaya jeung guru henteu nanaon ngan nyana sukun di dinya mandeg geus lamun mandeg eta kudu balik deui ti awal wiridanana jadi moal wusul ka Allah okos jelema keur ditungtun di ka Bandung ku jelema nu nyaho datang ka Cianjur nyana teu percaya ka guru nu nungtuna kuring mah cenah deuk eureun bae di dieu malah beda jalan ta eta teh atuh angel datang ka Bandung bahkan moal bisa datang ka Bandung keur carita zahirna ilmu thariqah mah teu meunang we mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanna panjang mun dijabarkeun ngan ieu nomor kesekianna wala yukhalifahu teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharepkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin ka guruna atuh moal wusul ilallah ikir carita ngan eueuh bari mah guru thariqah lagi geus ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqahan jelema komun nu teu masantren mah cangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula bab ubudiyahna jeung bab muamalahna besi salah ke ahli norekat ngeridit besi kitu doang jore kabejana aya wali ngeridit torekat bapan jurusan kewalian mun jelema neuk jadi wali norekat artina ari jadi nabi moal bisa jadi rasul moal bisa pangkat teu bisa dikasab da nabi jeung rasul mah tahadi langsung ti Gusti tapi pangkat wali mah bisa dikasab asal kuat hiji bab ubudiyahna kudu asak artina asak teh di mana-mana butuheun muridna engke nyana mampu ngajawab atawa jang dirina ulah mang ban ieu teh ka Allah teh mere syariat heula urang ditatari ku syariat per detik per menit kaluhuran jelema tergantung kumaha kaajakna ku syariat kaajak urang ku syariatna 20% urang bermakomna makom syariat 20% kaajakna ku syariat 50% boga makom syariat 50% kaajakna ku syariat 70% makom syariatna 70% kaajakna ku syariat 100% makom syariatna 100% salatna rapih puasana hebat zakatna pohara hajina ge unggal taun eta makom syariat ngaranna tah eta teh masih kene diihtimalkeun ka sorgana kos kitu teh tah syariat mah mungkin bisa ka neraka eta naon sababna can dirapihan batinna buat ting salatna hayang ka alam ku tatangga buat ting salatna hayang ka alam ku buat ting puasana teh hayang dunia buat ting maca sholawatna hayang supaya tokona maju buat ting tahajudna supaya naik pangkat taban eta mah juri gabeh temen kos kitu setan tah mah tudek dan naonan jing dunia maka jeung di sholawatan pan dunia mah hina ai sholawat mah mulia emaknya maca sholawat anu mulia hanya sekedar jang dunia anu bakal ditinggalkeun masyaallah eta otakku teu dipasangkeun blon teh blon lagi blon di bahkan ablaul blon pang blon tahajud supaya naik pangkat jeung jabatan mata manihil tama jeung cehil ge masih keneh muliaan cehil jelema anu ngudag-udag pangkat jeung jabatan eta jelema anu ngudag-udag bangke eta mah kos itu kuari tahajud hayang eta mah nya tahajud nu mulia di ojol jeung eta
mun urang muka mah mata hatena we jaheunya geus atuh aing mah kuari mah moal dagang moal tahajud. Tinggal kuat bae jeung pamajikanana bentrok moal poe. Kamari mah rajin tahajud lah cek kiai ge teu bagus. Itu dagang atuh dagang merosot bae teu hayang mah kecuali calana sia merosot. Dagang merosot teu mantep. Pamajikan dek marah gitu jadi pan. Nah, eta kos gitu tah dibulak dibalik dak mun can wayah norekat ulah nareat bae. Tareat ieu keur carita, oh bersyariat mah tuh meunang. Minta wirid ka kiai supaya maju dagang, meunang bersyariat emang nyana mah datang ka dinya pikiranana daripada minta ka Gunung Kawi. Atuh mendingan ka kiai minta kerjasama geus jeung kiai. Tuh balik deui urang ka syariat teu masalah ja aya di dinya na hikmahna maca sholawat mun dibaca 444 ieu bakal anu mun dibaca 700 bakal anu mun dibaca 1000 bakal anu eta teh hikmah sebab budak leutik mah mun dibere jajamu nu pait embungeun di amisan mantak bodreke kabagi dua aya bodrek sin aya bodrek jadi lamun jelema nu hikmah bae eta orok eta kabita jasa tah ku bodrek sin budak leutik ge malah madaekeun bae bodrek sin mah amis nah ieu ge nu maca sholawat dan neuleuh ka hikmahna maca Quran neuleuh ka hikmahna jeung wirid-wirid neuleuh ka hikmahna eta orok eta nu geus kitu ngan eueuh masalah syariat ngaranna ge emang butuh nanya dunia dorong make doa make wirid emang makomna didinya mantak picilakaeun syariat eta ceuk ahli tarekat geus tarekat mah pandek ninggalkeun dunia jeung manusia jeung makhluk catet di jero hate aing mah teu hayang ka manusia sok los aing mah teu hayang campur zahir jeung batin zahir mah atuh moal bisa henteu dunia teu hayang ja bakal ditinggalkeun hina dunia teh geus di kapan atuh ka Allah we wungkul norekat ngaranna mantak aya norekat jualan limbah cabok teu kaharti mantak ahli tarekat mah boga pondok pesantren ge ditinggalkeun santrina dah teh mah zaman nusa tuh Kiai Herun keur bejeuna ngajar jeung santri ditinggalkeun dagang tauco dagangna teh lain maksud dengan dunia teh mah eta mah ngan sakadar sasamaran aya nu disamargeunana nu aya di jero hate aya urang mah nu disamarkeun Pak nu ditutupan eta ka pondok-pondok pasantren komo yayasan mah aduh tah mah geus minjum lati anak buah jurig tah mah cak ahli tarekat ari kabeneran urang bersyariat mah tuh bagus mantap kira ngomongna jeung saha ngomongna sing hade lamun urang bersyariat bener make yayasan itu bagus. Naon sebabna kompetisi jeung Kristen, kompetisi jeung Katolik, kompetisi jeung nu sejen. Sok urang pahebat-hebat malah ulah datang ka sanawiyah aliyah, datang ka universitas. Ayo tampung di dinya supaya orang-orang non muslim teh bisa melihat kemajuan Islam bersyariat asal si kiaina, si ustadna, si rektorna ulah tujuan duniawi. Akhirat mun duniawi mah teu bagus sarua bae. Akhirat melalui yayasan, aya kelas supaya naik budak teh bagus. Cek ahli syariat, cek ahli tarekat mah teu bagus bual bisa ngembangkeun agama kos kitu. Ngembangkeun agama mah balikeun ka nu boga agamana ngaji sing bener, udang ti peuting, ulah hayang kadenge, ulang kaya ka Allah bae. Engke ge urang geus jadi mutiara, mutiara mah di laut, di sileman, di gunung diteangkeun mutiara. Jadikeun bae diri mutiara, beda pandangan ahli syariat jeung ahli tarekat. Sebab tarekat mah ndek menuju hakikat. Mun bersyariat bae moal datang ke hakikat, mandeg bae di dinya. Kahalanganana ku jelema, kahalanganana ku profesi, kahalanganana ku dunia, kahalanganana eta ngaranna alaqah. Eta regeder mantak mayoritas jelema bersyariat. Bersyariat ge can becus.
encan besu encan becus mantak boro-boro bertorikoh talamun urang bertorikoh ngaji na kudu geus minimal masantrena 15 tahun bagan ubudiyah geus mampu arak menang orang bertorikoh lalaunan sesuai jeung aturan perintah guru teu meunang sulaya ieu keur carita salah sahijina tinu 40 wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan ka murid sebab urang keur dituntun ku murid deuk dijatangkeun ka Allah supaya makrifat dicoba engke ku guruna pasti dicoba teh pasti di ilmu torika mah nun teu dicoba keur ngaji ngeunah-ngeunah balagna eta panggil engke ku guru sia gaji naon ngaji anu eureunnan bae tang ngaji eta padahal keur ngeunah besi nafsu potongkeun bingung muridna kok aing ieu ngaji sakitu bagusna ngaji titah eureun asal geus cangcaya bae ka guru mandeg di dinya keur tahajud urang ngeunaheun jazallahu akbar Allahu akbar tengah peuting geus beureum nang meureun sataun we panggil ku guruna sia penting sok tahajud bae nya sabaraha rakaat atuh alhamdulillah 30 40 ulah loba-loba 2 bae pan bagus henteu 2 bae sia deuk dicoba hawa nafsuna coba ya lamun percobaan macam-macam tergantung jelema na gitulah toriko panjang mun dongeng toriko mah aya nu tita lempang bae ka Imarang da balik deui atuh daek tong kos kitu mah toriko ejle eta mah itu malam lantaran ieu mah lain deuk nyaritakeun rukun salat rukun deuk nyaritakeun yakin supaya yakin di budak ka Allah encan nyahueun ka Allah dicoba ku guruna mulai ku hari boro-boro bener keur salah lagi teu meunang we nanya acan ka guru sebab naon guruna pan geus mursyid di torikoh mah guruna teh geus mursyid du geus wauheun jeung Allah cak sompralna atuh moal mungkin diajak babalang batan salah moal mungkin kajian kukumaha ge keur carita salah ge zahirna hungkul batinna mah tinggal nuturkeun bae geus lamun urang deuk bertorikoh ka hiji guru kudu yakin heula ka guruna lamun ka guruna setengah kayakinan ulah tuh moal wusul-wusul ngabudah doang capek-capek itu tah ieu ge lamun dina syariat beda jeung guru masalah geus atuh pelba ieu mah yakin ka guru pelba ieu mah henteu pelba ieu mah yakin pelba ieu mah henteu atuh di dasar syariat ge nya can yakin kaum bertoriko geus boga guru da neangan nu yakin abeh ulah muncrak menclok lamun geus bertoriko mah teu meunang sama sekali ketika putus jeung guru berbeda mandeg di dinya geus bae keur endek tereh datang ya tereh datang ka tahap kahiji ka tahap kadua eta teh kemudian beda jeung guru komo diajakan mah ku guru aju janana teh nurut atuh marosot deui kan geus moal wusul bae teh mah kudu mulai deui ti mimiti teu meunang urang deuk ka Bandung diajak kenceng ku supirna kudu nungtun diajak lalauna diajak sedeng kudu nuturkeun bae henteu meunang los guru mah guru kula mah kula atuh moal datang sebab guruna geus teu nungtun deui ieu mah lebaran mah eueuh masalah lah sapira lebaran sok dijadikeun masalah tungtungna hanas urang di kiai-kiai hanas ku gara-gara lebaran jadi masalah pacekcok di lembur teh ulah deuk naon atuh biasa bae sapira urusan kos kitu tah sapira geus lamun aya jelema nu degeng-degeng awan nafsuna keur timbul tah kos komo haju ngunci masjid mah tah timbul jasa tah dikunci masjid teh teu narurut sia ka aing panaing kiai teu kadeuleu ku sia udeng-udeng aing goblok sia kayak aing isukan menu bede ngan udeng-udengna hayang dituturkeun mah lain kitu nu bener bae bere pandangan nu bener kahartieun hayu teu kahartieun teu kahartieun teh nang Allah kaharti jeung teu kaharti teh lain nang urang nang Allah tugas urang mah sakadar ngabejakeun nu mere ngarti jeung nu mere nurut mah lain urang Allah subhanahu wa ta'ala sok bae
urang sing tegep argumentasi na dalilna sing tegep ngalaksanakeun anak engke ge teu kudu hararese jelema teu kudu diajakan nuturkeun sorangan okos jelema di kabaran itu santri dek ngariung mah sok berkatannya teu diajak ke milu lantaran hayang berkat eta kos kitu eta santri Golkar eta kos kitu jadi kesimpulan nama ulah geus caritakeun munafik jeung teu munafikna nu jelas mah nyana mandeg di dinya mun teu nuturkeun guru sakitu bae geus masalah angel deui ge kadang-kadang lamun teu nuturkeun guru teh engke ge masyarakat bisa ningali berbeda geus lah aing mah moal nuturkeun nyana bisa terjadi terus baik kadituna teh jadi teu percaya dek loba jelema nu boga ilmu boro-boro teu nuturkeun ngomongkeun bae ka guru mah bahaya urang teu meunang ngomongkeun guru sebab guru mah aya summun qatil disebut beta summun qatil teh artina aya peurahan jadi awas lamun kena peurah tuh geus tilok cager angel ka cager kenapa masuk ke bau pae eta bahasa sumun kotil teh bahasa kangjeng Nabi ku ahli thariqah sok dipake sing hade ahli Quran sing hade ahli thariqah ahli zikir sing hade ahli tahajud eta aya sumun kotilan artina aya peurahan anu membunuh bahaya orang ngomongkeun ahli Quran teh lain ahli tukang maca Quran ahli make Quran tukang maca Quran mah ngabuadeg lu basa beheung lain eta tapi ahli Quran teh ahli make Quran ahli zikir ahli tahajud nu bener-bener ahli hudang peuting teh eta teh aya sumun kotilan jauh ngomongkeun doa ngomongkeun teh berarti ngaitirad ngalawan berarti teu akur tiba-tiba mimiti teu puguh pikiran merga dua rarungsing bae katilu dibere poho ilmu nah iya nu geus kitu ngaranna kena peurah teh teh moal bisa lamun teu langsung menta hampura mun urang menta hampura deui teu puguh cek kieu aing mah teu nanaon ngan wajib teh dina ilmu thariqah mah mun urang sukun teh mandeg wajibu di dituna balik deui ka ditu bebeja ruju wajib ruju lahu ka guruna hampura abdi kamari teu nuturkeun ternyata mandeg deui ieu mah di thariqah syariat mah teu kudu malah debat ge jeung guru masalah ayo tang-tangan guru aing ku aing geus pokona mah jagoan saha aing teh sia ka guru ge disia-sia masalah syariat mah masalah tah mah kos kitu mah tapi lamun geus cup ka thariqat lain deui geus jadi lamun urang bersyariat tang-tangan guru ge masalah masa jeung teu bakal goreng teu naon salah ya guru ya asana pinteran aing baleba dia mah ya masalah ieu mah keur carita blak-blakan masalah salahkeun ketika salah guru saya guru nu ngeridit cekel salah ya guru mah guru bae sia walau sia ngeridit mun deuk bagi dua atuh ya gos gitu masyaallah asup ka tarekat lain deui geus pembahasanana geus lain deui geus kudu sami'na wa ata'na boro-boro nu kaharti beteu kaharti ge sami'na wa ata'na dipencit ku guru kudu daek dipencit ge ku guru kudu daek bae moal kaharti kajen kumaha ge masa pencit-pencitna guru ge atuh ieu mah keur carita dipencit ge kudu daek percis kal mayit biadil gosil seperti mayit dihareupeun anu mandian etalah thariqah mah dibalikeun mayit balik dieukeun diuk dipandian pandi sugan mayit ngomong ulah tiis teuing teh cek bayi teh geus tiris geus atuh
geus teu ngomong teu naon mayit mah kajen kumaha ge dek di sabunan mah kana naon ge bodoh betah torikoh mah guguru torikoh mah kal mayit ya dil gosil eta kos kitu mangga we sumuhun daud dititah ulah embung sebab aya rahasia di jerona sebab guruna mursyid nyahueun kana di jero batin murid aya salah nu kudu dibenerkeun cara ngabenerkeunana tergantung guruna balik deui ieu mah lantaran loba nu jadi masalah urusan lebaran ulah dijadikeun urusan ketika manehna mungsang mangsing lantaran manehna teu akur tinggal minta hampura lantaran eta keur katarajangan ku peurah sedengkeun teu maksudeun guru mah geus kitu bae selalu di mana bae ge kitu bae dek di luar negeri dek di urang dek di mana sing hade walaupun teu nanaon bisa dirasakeun ka dituna keberosotan ibadah kok ieu kurang teu yakin ka guruna nah ieu sing hade pelebah dinya ngan keur carita bersyariat mah eueuh masalah guruna kieu nganana kieu eueuh masalah gitu. Syariat mah tama bisa dikutak-atik ngan yakin eueuh berarti kayak keur carita urang ibadah ka karak datang ka syariat can boga yakin geus yakin mah ditungtun ku guru lalaunan sanajan bersyariat boga guruna nu boga yakin lalaunan engke bakal yakin sorangan pan di dituna ge wa adnan nasib at-taslim wa tasdiq urang dek nuturkeun guru torikoh moal bisa zikirna apikna zuhudna jeung sajabana hese urang tinggal percaya jeung pasrah bae eta ke kaasupkeun kana min jumlati waliullah jadi aya jadi wali ngan nurut doang tilok tahajud tilok naon eta nu mantep mah geus pokona ngan ulah ngaku bae aing geus jadi wali budak tenanawan geus nikahkeun wali mujbir itu mah ngaran kitu jadi panjang dongengna da lamun urang carita ka guru kobong geus guru hakikat saengan sing ade kuari bah di Jawa aya anu ngajakeun ka dia siapa yang mau berguru hakikat ulah bohong lain kitu guru hakikat kuari geus aya utusan-utusan ti Jawa lain kiai pasti di Jawa ge al hikmat kajen kumaha ge di Jawa Timur, di Jawa Tengah, kaunggal kiai datang siapa yang mau berguru hakikat lain kitu guru hakikat. Du guru hakikat mah urang nangis bertoriko terus engke mungkin datang guru urang nu hirup atawa nu geus maot. Geus maot urang keur cicing teng perasaan aduh hareup anjing guru. Terus dibejaan ku guru kieu tek udang eueuh sakali. Mungkin aya deui atawa aya langsung Kangjeng Nabi Khadir urang keur di jero kamar biasana keur lapar keur prihatin mantep ibadah ka Gusti Allah eta teh ge lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun 3 tahun jol bae kan Assalamualaikum Waalaikumsalam saya abdi hidir tetangga teh oh dek naon tuh nginjem duit ya cekai gua teh Nabi Hidir paling sia hidir akur ngaran doang sia mah nyeriu aing keur pusing sia nginjem duit si hidir tah mah teu lain deui tah si hidir kos itu jadi hese urusan kos gitu mah teu bisa langsung ngaguru hakikat kemudian tanda tangan ditungtun ku guruna lain kitu lain jasa besi aya ulah sanggilang guru toriko ge tewanin guari mere lantaran muridna can mararanjing bae can manjing teh endek dipelakeun ieu kacang atawa jagong tapi taneuna can dipaculan acan boro-boro ku digaru disiram dipaculan gencan kadang-kadang ieu si taneuna teh bantat jadi ngabatu endeu kumaha jadina pepelakan anu kos kitu geus kudu muruhmu kudu bagus kudu rapi badak ditungtun heula ku guruna maca sholawat heula sing rapih sing loba geus ngajurus engke endek torikoh naon ieu apa qadiriyah
apakah Naqsabandiyah atau Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah atau Syadziliyah atau Rifaiyah atau Syafi'iyah atau Tijaniyah shalawat nang ke beda-beda nubogana saha kadinya ngajurusna nubogana ieu tarekatna ieu shalawatna ieu geus gajurus urang mah lantaran henteu maksud norekat jeung shalawat naon bae silakan naon bae urang mah nu resep baca shalawat mangga bae aju cenah kiai je nu resep ulah emang datang kadinya doang sih makan nonton TV doang karesep jasa cenah ieu mah awak di bab ibadah atuh tah memberen pinarakaeun beus sia mah tinggal gitu bae kiai ulah sok ese-ese atuh mendatang ka kiai kula mah ieu karesep ibadah sarua aing ge tapi lamun ngeridit mah resep atuh nu aing heula tah pangbereskeun cek kiai teh puyeng aing ge 7 bulan deui sama sarua kiai jeung muridna teu bareres kabeh boro-boro neuk ngarapihan diri melalui thariqah syariatna ge can becus syariatna ge can becus deuk lumpat ka mamana ge moal beres syariatna heula nu rapi kara kurang berthariqah beda ke berthariqah mah kuajeun tingkat deuleuna ku urang akur tapi aya bae perbedaan sebabnya geus ngagunakeun batin kajenting diuk bareng samobil rejeung dahar bareng pasti engke rarasaan aya beda bae sebabna nu ieu mah dahar teh dahar doang nu ieu mah atuh nginum-nginum doang tapi ahli batin mah lain dahar zahirna biasa batin nama keur digunakeun ka Gusti Allah kumaha atuh hese ngaritakeun kos kitu mah lantaran tah mah per detik supaya aya dina ridho Allah per detik supaya dina ridho Allah bahkan aya nu disumputkeun ku nyana kadang-kadang nyana maksiat zayin nafsaka bil maksiat besi kanyahoan wali mun kanyahoan wali beureun dicariuman mantap kadang-kadang nyana maksiat nonton golek nonton orkes tak di lembur besi aya ke nonton orkes ulah jadi masalah abing bae loon sama kiai tergantung kiai dah sarajan kiai ya aja nonton golek tuh masalah paling ya bertanya-tanya kok kiai nonton golek ya heran tak kiai dah heran kumaha malah jadi masalah sebab zohirna doang batinna mah henteu tapi lamun jadi gunjingan bebeneran eta mah berarti keur bebeneran resep ka golekna aya kiai nonton orkes bahkan ke panggung kieu bae bahkan nyekelan bujur lah gitu banyak aya torekat kos kitu ya keur carita jalu ahli hakikat kos kitu amal kartu geus balga arti embungin kajahoan ai urang mah pan hayang kanyahoan bahwa aing teh kiai aing nya nama embung kanyahoan mun dikiaikeun teh mun dikiaikeun tah wali mah embung ya nama ceri kunaon aing di kiai-kiai komo di wali-wali ai urang mah pan aya nu henteu ngiaikeun kiai goblok hese-hese aing kiai ku sia disebut kiai dokter andesan mun nyebut engke di pidato make dokter andesan SH na nya SH teh naon eta kecap teh SH ai bangsa ahli Allah mah muringis dikitukeun teh ya Allah aing izin amat tuh ai ahli syariat kos kitu hayang gitulah panjang dongengna balikan deui eueuh masalah jeung ulah dijadikeun masalah mun manggih engke kiai anu ngunci masjid segala geus atepkeun bae eta nafsuna keur timbul lainnya na jati dirina mah asli bagus ngan keur kalimpudan ku nafsu mun hayang neuleuh nafsu kos kitu teh ke iraha deui urang kabahas sakedeung deui urang bakal haul deui itu haul itu ge inget gane kuari geus tara haul deui ya, situ bae urang mah penting masalah hirup mah urang pinuhan ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun ka Allah cintakeun ka Rasul Allah cintakeun ka wali-wali Allah Subhanahu
wa ta'ala di sela-sela eta serangan-serangan berbagai organisasi ka urang ya, di urang di Indonesia anti haul, anti wali, anti ulama, ambalaya. Geus datang kitab nage Bidaul Hauliyah. Justru saja ulah dianggap nu sekarang itu. Justru di Indonesia mah kuari keur dibahas. Di dunia internasional ieu keur dibahas Indonesia teh aya kamodelan. Gerakan-gerakan naon bae mandeg bae di Indonesia mah aya naon. Bahkan kahareup bakal loba nu malasantren. Diperkirakan setahun 2 tahun ke depan ieu jelema-jelema anak jelema gede loba nu malasantren eta diperhitungkeun secara internasional. Pesantren da salap deui. Aya naon di Indonesia ieu kok bisa kitu. Anu ngaulahkeun haul, ngaulahkeun cinta ka wali, ngaulahkeun zarah teu puguh teu karu eungkeuy-eungkeuyan jelema zarah. Boro-boro ka wali teu meunang mangi kuburan aya batuan. Jebak batuk bae di dinya. Makan aya nu nyieun kuburan sagala nyieun. Tah eta pan pohara di Indonesia mah. Hese ieu dibahas ieu kuari keur bejana dibahas di dunia internasional. Ada apa di Indonesia? PKS teh ya, PKS Wahabi meleg-meleg eta teh. Tah eta teh ngan saukur setahun 2 tahun. Ka dieuna dibahas deui. Di Mesir teh dibahas, di Indonesia teh jalan PKS aneh. Mantak lamun aya kiai asup PKS, goblok bin tolol teh mah tuh. Batur teh geus ngabahas kuari PKS teh. Wahabi teh geus asup ka pemerintah kuari, tapi kuari mandeg. Tolak tilu titah jadi hiji bae teu jalan. Teu jalan ieu teh kuari teh. Geus ngan melalui kredit dong teh mah jalan teh mah kredit memang bareu kieu kabehan teh mah. Harese Indonesia mah alhamdulillah meureun berkat wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur orang penanaman wali baheula di Indonesia teu sembarangan. Lain lalagaan diperhitungkeun bener-bener di Indonesia teh lain lalagaan. Mentak aya prediksi ke depan bakal loba nu masantren. Aya naon meureun tadi Indonesia. Mungkin karena serangan Amerika melalui organisasina, melalui partaina, ieu geus terlalu dahsyat meureun. Allah ngembalikeun pikiranana seperti eta. Itulah hese di Indonesia mah. Masya Allah. Nah, iyalah aneh bae di Indonesia. Aneh. Gitu. Jeung ribut. Masalah. Di Indonesia eta kos sekarang itu. Muji syukur sebab di unggal-unggal provinsi aya wali Allah. Lain letik-letik di urang teh Syekh Maulana Hasanuddin teh. Mendak marhaba bae marhaba asal teu akur bae jeung marhaba nu dikembangkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sanajan Habib teu daekeun bae. Teu daekeun bae teh asal marhaba nu beda bae jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Embung bae teh masyarakat teh embung. Embung marhaba Jakartaan kurang kumaha. Masyarakat terus beda jeung Alal badru ana iya mantap yo. Oh bono. Wah geus luar biasa teh aki-aki deh eta. Naon eta? Inget nang wali. Nang wali beda bae nang wali. Sok kembangkeun marhaba anu biasa. Sautek di dinya bae. Sugan nu sajada paling ya ditukangkeun bae. Dititaga tuh siap bae geus. Manggulan marhaba aing mah panang wali. Lain deui make robana teh anu kencang teh. Komo nu aslina di Banten mah Bang. Masyaallah. Anu make marhaba ayo. Eta teh apa mun ditanyakeun eta kos kitu bener tadi sekalimat ulah neakeun bener henteu nah. Aing mah resep ngalengna doang. Eta geus kos kitu bae eta. Nang saya tak nang Sultan Aulia, masya Allah. Numantak asal nang wali bae tuh geus. Eta resep bae jelema tuh budak leutik ge gadea ge. Marhaba ya. Coba bebere. Sanajan Habib. Euy di Jakarta we Jakarta. Marhaba duit teh mah kos kitu mah. Iker carita ulah sambarangan unggal provinsi aya wali
ketika kula milu haul di Ampel marhaba hampir akur ternyata eta pan di Ampel mah lamun urang di Pusaban lewat setik tah aya haul di Ampel mah haul Sunan Rohmat masyaallah ribuan manusia Indonesia marhaba nan gitu ngar Madura prong di masjid kura keur Gus Dur teh pan ya marhaba Jawa Timur teng marhaba Jawa Tengah Samarawa Banten kabeh aya perwakilan Aceh didegekeun ku kula datang ka subuh hampir akur oh berarti karari itu bae tah aya engkos gituan yo emang naon eta Yahoo teh ya Allah ngan geus luhur urang pan malumur widin la ilaha illallah miti la ilaha illallah manana teh kudu dicaritakeun nomor kadua la ilaha illallah teh kudu dicaritakeun ka manana kadituna mah Allah berbagai tempat oke kadituna mah Yahoo kaditu mah hu eta Yahoo teh di marhaba teh luhur Yahoo mantap lamun urang bisa marhaba kos itu sorangan bakal ceurik komo mun boga hutang mau ceurik bakal dina lain lalaga eta kos itu Yahoo terus tapi diamati nu ngarti tapi nu ngarti karena ilmu kewalian make marhaba eta bakal sedih lain lalagan eta teh luhur jasa manda kudu diajikeun kanu paham aya naon eta kokos kitu hampir akur sa Indonesia dengekeun ge bage mun rewah haul Sunan Rohmat Ampel masyaallah eta geus marhaba nu kara itu bangsa marhaba Ummu Kulsum di Mesir sakitu ngeunah-ngeunana atuh sebatas kori-kori bae di urang diteruskeun ku marhaba Nur Azia Jamil atuh biasa bae teruskeun ku para habaib sebatas habaib bae tapi lamun tek bae urang maca marhaba Banten marhaba Kudus marhaba Ampel masyaallah muringgak bulu jeung nu henteu kenceng sora teu bisa acak-acakan di jalan ngantak aya paranti nu mawana mana nu ngajawabna nang wali masyaallah hendak dek dieuwekeun ku PKS cabok sia ku aing PKS seret sia ku aing greget jasa ya Kiai Suparte PKS tolol teh di Pandeglang aya di Serang aya di Tangerang aya garoblok teh nyaho tur-turunanana baca silsilahna heula tuh nah naon ge PKS teh anak saha turunan mana sia mah maneh asup-asup bae ulah atuh organisasi ge deuleu lah silsilahna ieu teh buatan saha kumaha gitu mun teu nyaho atuh pas alu ahla organisasi ih ngaco ieu ngaji aduh mana ya